mesin kasep ya pokok namanya. Mau bisa mak ringo aya acara beri jeng mani naon sih mak beri jeng kudu make minyak sengit nu kamari nu ti mak minyak sengit nyong moal haream bisa we di jarauhan ku jelema kalah juri nu ada deketan moal haream Iya Jang, kamari teh mah teh tos paosan jeung mah iti. Jadi kamari teh obrol-obrol jeung mah iti pada boga parawan anak keneh. Anak parawan keneh kata salamanya aduh. Jadi cenah si eta teh anakna acan kawin nepi ka ayeuna kabarengan anak mah oge nya maneh Ringo sung dikawinkeun maneh jeung si anak mah iti teh eta. Jadi sok ka ditu nanyaan gitunya. Ya salah itu teh mak Geus waktuna mah eta Ringo. Rumah tangga ulah diengkengke da beuki dieu beuki kolot atuh maneh teh. Emak geus beuki kolot deui ya kumaha atuh mungkin lamun misalkan emak teh bisa nyaksenan. Terus agak sia ieu teh mah teh geus kuat teh boga icu. Anak mah cuma hiji-hijina maneh. aduh mandes ge aing keur bingung ya aing ditarik kawin ya aduh kumaha aing ya. Assalamualaikum. Aduh wih teh bingung ya teh coba ditarik kawin gitu. Aduh aing kudu kumaha tuh mas ya. Waduh, alhamdulillah. Widih, my best friend mau nikah. Widih seneng itu. Waduh, Ringo mau nikah ini. Sip, itu kabar yang bagus, Ringo. Sip. Tapi mas mandek sekali aing teh can siap lahir batin mas. Ojo dipikirin, Ringo. Lahir batin, siapin dulu batinnya. Nah, lahirnya baru menyusul. Sing penting ono rokok sama kopi. Wis, ya, mantap. Nah we kawin kalah ka kopi jeung rokok ieu lieur aing lah mandes kei Gini Ringo, kopi sama rokok itu sebagai simbol bahwa kemapanan rumah tangga. Wih, betul toh? mandes kei lieur aduh bener-bener lieur si mas mah lieur lah mandes kei lieur. Ringo, kau enak sekali. Katanya dengar dari si Mas Proto, kau mau dikawinin sama si apa sih itu? Sama Iti katanya itu. Bener itu, weh. Aduh naon deui atuh Bang Perik ujug-ujug kawin jeung Mak Iti deui. Yeuh wajah pas-pasan kieu oge hayang kanu ngora atuh. Mandes deui lah si abang mah. Macam mana pula kau mau dikawinin aja susah. Tenang, jangan dulu marah-marah kau. Itu biarpun tua Mak Iti itu banyak tanahnya, banyak hartanya, enak itu buat kau nantilah. Mandes ke si abang mah aing lain kawin jeung Mak Iti salah denge si abang mah aing lah tapi kawin jeung anakna. Mandes ke Bah, tambah bagus itu Ringo.
Apalagi kau mau dikawinin sama anaknya Maiti itu, kan masih muda itu. Aduh, buat masa depan kau nanti itu kah. Can siap, Mas. Masih labil, euy. Ah, kau jangan terlalu banyak mikirin, Go. Ini demi masa depan kau yang cerah itu. Kalau saja aku belum kawin ini, udah aku kawinin itu si anaknya Maiti itu. Ah, kau. Kalau dia mau jadi yang kedua, boleh juga tuh. Dasar pi duit. Mau balik jeung si Mas malah. Mandes kai. Mau kemana kau, Ringo? Ah, aku belum beres ngomong ini. Juk aku tinggalin aja kau. Ah, gimana? Pening ini. Ayo, ikut dulu lah.